Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bebe Ramadanti dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi cerita wayang. Cerita wayang teh artina nyaeta cerita anu sok dilakonkeun dina pagelaran wayang. Struktur cerita wayang aya 5, nyaeta nu hiji murwa, kadua nyandra, katilu kakawen, nu kaopat antawacana, kalima tutup lawang sigotuka. Unsur-unsur cerita wayang aya 5, nu hiji tema, kadua galur, nu katilu tokoh atau pelaku, nu kaopat latar, nu kalima amanat. Rupa-rupa wayang contohna aya mayang purwa, nu kadua wayang gedok, nu katilu wayang titi, nu kaopat wayang beber, nu kalima wayang kutik, nu kaenam aya wayang kucil. Nu terakhir aya sumber ku para dalang Sunda, nyata hiji Babat Lokapala atau Arjuna Sasrabahan, nu kadua Ramayana, nu katilu Mahabharata, nu kaopat wayang Madya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.